orang kawitannya. Mohon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa al kiram wa ila hadrati khususan Nabiullah alaihi salam Maryam bin Malkan wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syaikhuna Syahabul Qadir Zailani qaddasallahu syirah wa ila hadrati khususan Salim bin Samir al-Hudlumi wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar dan Arab Banten wa ila hadrati khususan Syekh Hamil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa ila khususan Muhammad Baqi summa ila ruhi Jailani Ghafarallahu dzunubal muslimin muqra'ihim bil barakati wal Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala jeung parantos ngadaos Gusti Allah taala halna makhluk Allah fi surat Thaha dina surat Thaha. Wa'mur jeung kudu marentah anjeun Wa'mur jeung kudu marentah anjeun ahlaka ka ahli anjeun ai ahla baitika tegasna ahli imah anjeun wa ahla dinika jeung ahli agama anjeun ai atba'ika tegasna ka pengikut anu turut ka anjeun bisolati kana salat ai shalawatil khamsi tegasna pirang-pirang salat anu 5 waktu. Waruwiya jeung diriwayatkeun an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sanyana Kangjeng Nabi qala parantos ngadawuh Kangjeng Nabi la yalqa moal nepungan moal manggihan saha Allahu Gusti Allah subhanahu maha suci hu Gusti Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah ahadan kahiji jalma bidan bin anu mawa dosa Allah ma anu leuwih gede min jahalati tinimbang bodoh ahlihi ahlina eta jalma. Wa yuqalu jeung dicaritakeun naon waluma ari panghela-helana perkara ya ta'allaqu eta cumantel perkara birajuli yaumil kiamah kalalaki dina poe kiamah ahluhu eta ahli nalalaki wa auladuhu jeung pirang-pirang anak nalalaki wa yaquluna jeung ngomong ahli ya Rabbi ya Rabbana pangeran abdi sadaya khudlana muga
nyandak Gusti ka abdi sadaya hakona kana hakna abdi sadaya min hadarojulin tiya lalaki fa innahu maka sanyanyana itu lalaki lam yu'allimna eta henteu ngajar lalaki ka kuring ka abdi sadaya umura kana pirang-pirang perkara dinina agama abdi sadaya wa kana jeung aya lalaki yut'imuna eta mereka daharan aro lalaki abdi haraman kana barang haram wa nahnu halna ari eta lalaki sadaya lana lama tante terangan abdi payudrabu tulu ditenggel ala kasbi eta lalaki karena kasab ala kasbi karena kasab ala ramin anu haram hatta sehingga yatajaradu sehingga ucutan naon lahmu dagingna eta lalaki summa yudhabu tuluy dilempangkeun sahabi lalaki eta ila nirani ka neraka katanya kitu deui cara keterangan pilih Jawahir dina kitab Jawahir li Syekh Abi Lais keterangan Syekh Abu Lais As-Samarqandi orang Samarqandi nagarana al-faslu sani kadenya mas berartinya terakhir berartinya bang hiji itu nya gaya tuh cek kamari nyarioskeun kamari dina nyarioskeun yen lalaki itu nyepeng amanah di mana ijab kabul jeung jadi metoha narima urang nikah eta berarti entos narima kana amanah maka ayeuna ngurusna awewe ngurusna pamajikan ngurusna budak eta budak ke amanah ti Allah awewe eta ge amanah ti Allah sareng ngadauh Gusti Allah dina surat Taha wa mur ahlaka bisalah kudu marentah aranjeun kabeh ahli aranjeun ahlaka ka ahli anjeun ay alal betika tegasna ahli imah anjeun jadi Allah marentah ka urang sadayana khususna kaum lalaki diparentah ku Allah yen jadi salaki teh kudu nitah salat kanu jadi pamajikan kudu nitah salat kanu jadi budakna kudu nitah salat ka anggotana lamun boga anggota atama ya boga pengikut kudu nitah salat ka pengikutna jadi kasakabeh gitu lamun patalukan teh boga patalukan Kijaen jalma beungar loba anak buahna maka eta kijaen diparentah ku Allah wa'mur jaed ahlaka ay atbaika parentah ku maneh jaed keluarga anjeun ay atbaika atawa pengikut aranjeun bisolati kana salat dititah ku Allah teh urang boga pengikut makana lamun model RT tenganjurkeun kana salat lamun RW tenganjurkeun kana salat waduh doraka gede we ana urang boga pamajikan kudu marentah kana salat parentah kana salat titah budak titah kana salat leuwih ti 10 tahun teu cepret cenah kitu kan titahna oge lamun ti 7 tahun nepi ka 10 tahun teu mah tong dicepret eta mah
da diajarkeun lamun teh 10 tahun kaluhur teu salat cepret ku halu pledug gue mau baroin tapi saya nyepret na oge jadi nyepret anu teh matak tatu itu lain ngajak make nafsu lah aja mah jadi nyepret tadi dinya teh sakadar kerbukti yang orang pernah nyepret gitu ngalaksanakeun aturan eta jadi ngalaksanakeun aturan ditita usia 10 tahun lamun teu salat cepret mulai gitu eta cepret iya wacana budak dage geus anakan deh kijae da boga budakna ngaranna Ki Ahmad boga budak ngaranna Ki Umar berarti kijae ka Ki Umar teh incu etanya sedangkan Ki Ahmad jarang salat cepret entong eta Ki Ahmad cek cijae teh cepret entong ya si Ahmad teh jadi ente teh si Ahmad teh anak kula cenah eta teh ngan manehna ge geus anakan deui anakna si Bakar jadi kula teh geus incuan cepret entong eta si Ahmad lamun ningali aturan di 10 tahun kaluhur teu salat wajib cepret ngalawan ribut matak cepretan dinya lain cepretan ngahukum tapi cepretan dinya cepretan supaya jadi saksi bisi katanyaan di akhirat gitu cenah katakan ditanya ka Gusti teh nya Jen mana boga anak sepiji 10 Gusti cenah abdi boga budak teh nah loba teh cenah boga budak teh gitu pan ku Gusti dititah kudu loba turunan cenah ku Kangjeng Rasul dianjurkeun lobana turunan ku sabab cenah toh Kangjeng Rasul lamun lobana turunan bari jeung saroleh mah komo bangga Kangjeng Rasul kolobana umat matak aya nitah di KBG kuring mah tadi waro cenah meh loba umat cenah meh loba umat nabi matak anakan nepi ka 10 cenah kuring boga budak teh ya ai mana cenah sok nitah salat ka budak tara atuh sok cenah nitah mah gitu atuh nyepret tara sok deh najan geus boga incu kuring mah cenah sok nyepret ka budak nah saya cenah bisa nyarita cik cenah mana budakna panggil kabeh budakna ya katanya yang di kokolan suka tong karumpul katanya eta karumpul cek gue teh malaikat coba pariksa eta budak si Ahmad budak si Jed eta aya tapak jepret henteu dina bitisna ditinggal teh kabeh aya ngagaralang berarti budak teh berenggong cenah ya tapak jepret tunggu kumaha bapana baheula we dina meureun ya gitu tapan bebas eta Ki Jed teh sabab aya bukti tapak nyepret dina bitisna gitu kumaha cenah lamun ieu mah henteu ditinggal kumpul budak teh karumpul di tempat teh wah cenah maneh mah ngomong we sok nyepret mun teu salat padahal dina sukuna teh tapak nyepret kumaha eta wah meureun digusur teh Ki Jed kenal langkah gitu tah dosa tah mata wajib marentah kana salat lamun liwat 10 tahun kaluhur kudu cepret tapi da moal aya nya nyepret ya manehna ieu budak teh geus anakan Ki Jed umur 80 tahun budakna umur 60 tahun gitu nya geus incuna ge umur 40 tahun incu Ki Jed incuna ge boga incuan di mana boga buyut eta sadegeun anakna umur 60 tahun teh tara salat bae kumaha eta kewajiban kolot ka anak manggar cepret gitu nah moal aya kan sabenerna mah nyepret gitu gitu eta nggak cepret cenah gitu gayanya ya anu gitu pas ya gara-gara gitu Kita sholat. Kumaha cenah da ieu mah ka pengikut anu turut ka kula cenah loba aya ye loba pengikut ye eta pengikut teh lain naon eta nu gawe cenah kusabab loba lahan ya tadi garap ku sorangan mah teu teu anggeus cenah teu kapigawe atuh itu makan aya nu garawe cenah jadi beh
kabantuan bari jeung manehna we boga gawe santeuna dapur-dapur manehna jadi ngararebul aya gawe mah. Eta kumaha cenah apakah wajib teh kula cenah eta marentah kana salat. Apa gawe wa'mur alaka ayat ba'ika kudu marentah aranjeun kabeh ka ahli anjeun ahli didinya teh ayat ba'ika apa ikut pangikut aranjeun. Jadi kalimat akhlaka kamari ningan ku angpusakum wa ahlikum naro ahli didinya dijelaskan ku Syekh Nawawi nyata naon pamajikan jeung budak jeung jalma-jalma anu turut kaurang atau anak buah itu ahlinya nya kitu ge dia ahli sarua wa amur ahlaka ahli dinya ahli betika di imah ahli dini ka agama murid-murid bernabat baik anu turut atau anggota. Nah itu wajib marentah karena sholat. Ya minimal ulang karena tolabul ilmi nganjurkeun. Itu supaya naon? Supaya teu kabuat dosa engke di akhirat gitu. Nah itu. Bisolati kana salatil khamsi tegasna perang-perang salat anu 5 waktu. Waruwiyah yang diriwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu sanyanya Kangjeng Nabi Muhammad qala parantos ngadauh la yalqa moal nepungan saha Allahu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ahadan kahiji jalma bidan bin anu mawa dosa ieu jalma adzama anu leuwih gede min jahalatil ahlihi tinimbang bodoh ahlina ieu jalma. Ya surganya Rasul mungkin kan jalma itu bakal naon bakal penak sareng Gusti teh lamun anu saroleh kitu nya penak matak doa Siti Robiatul Adawiyah ngadoana gitu. Gusti upami teh mah Gusti maparinan anugerah ka abdi kang urusan dunia pasihkeun eta anugerah ka urusan dunia ka musuh-musuh Gusti gitu. Kajal manu ngewa, kajal manu hiji didoakeun Gusti Robiah mah. Doakeun hade. Ngan upami teh mah Gusti bade masana anugerah ka abdi kang kasalamatan kabagjan di akhirat. Pasihkeun wae eta kabagjan kasalamatan di akhirat. Kajal-majal manu mikanya ka abdi. Gitu. Di manehna teu mung naon. Ngan upami teh mah abdi ibadah abdi sieun ku neraka, getolna abdi, salatna abdi, ngajina abdi, ibadahna abdi karena sieun ku neraka, duruk we abdi ku neraka. Eta Siti Robiah. Ngan upami teh mah abdi ibadah abdi teh hayang asup ka surga, daekna salat, daekna puasa, daekna ngaji, daekna thalabul ilmi migawe hade eta karena hoyong asup ka surga, tutup lawang surga. Kahoyong abdi mah ngan ukur hiji naon Gusti ulah nepikeun lebihan dari abdi. Hoyong penak sareng Gusti gitu. Gitu. Mata keur urang-urang tebih kadenya. Kadang-kadang ibadah sieun ku neraka, sieun disiksa. Ibadah atau hayang asup ka surga. Itu kan pangkat urang. Siti Robiah mah lain. Lamun ibadah karena sieun ku neraka duruk we cenah. Lamun ibadah hayang asup ka surga tutupan lawang surga. Abdi ibadah karena hayang penak sareng Gusti. Ulah nepi ka ngabalieur cenah di mana penak sareng abdi kan. Eta kan. Jadi ngete Gusti teh nepangan. Gitu. Nepangan. Ngan di antarana anu moal ditepangan ku Gusti nyaeta saha? Nyaeta ahadan bidzanbi adzama min jahalati ahlihi. Salaki hiji jalma hiji salaki anu mawa dosa anu leuwih gede dosana tinimbang bodona ahlina eta jalma. Pamajikan bararodo teu apal ilmu adus, jampe adus teu apal, prak-prakan adus teu apal, prak-prakan salat teu apal, da teu dididik ku salakina.
data di ilmuan ku salakina, data di papatahan ku salakina kita apaleun di beureuh. Itu ya. Itu dosa kesalakin. Dosa kesalakina ku ayana naon? Ku ayana nyeun kabodohan ka keluarga teh di papatahan keluarga teh. Nah, anu ngajadikeun bodoh keluargana, anu ngajadikeun bodoh ahlina, maka ku Allah mungkin moal ditepang. Mah dosa anu leuwih gede dosana eta. Jadi anu moal dipanggihan di antara ditepangan ku Gusti Allah teh salaki anu teu mere ilmu, teu mapatahan, teu nitah ngaji, teu ngajarkeun ilmu ka agama ka pamajikan jeung ka budak nah jeung ka ahlina anu sajana gitu. Mata kewajiban tah. Mentak di mana ke boga pamajikan, papatahan jampe wuduna, papatahan jampe adusna, papatahan jampe salatna, papatahan doa-doa sajana oge. Wajib tah. Bisa ieu budak anu ieu pamajikan teh teu bisa adus, bejaan. Bisa ieu mah teu bisa naon teu bisa wudu, bejaan. Prak-prakan wudu teu bejaan ku urang. Wajib nu jadi salaki ngabejaan. Itu wajib. Ih, malah teh ganggu wae. Nah, jadi bejaan wajib. Wa yuqalu jeung dicaritakeun awalu maya ta'allaqun ari pangheulana perkara nu cumandal ya perkara birajulin kalalaki yaumul kiamah dina poe kiamah aluhu eta ahli nalalaki awaladu atawa anakna lalaki. Jadi nu pangheulana ge urang anu dipertanggungjawaban urang nu nyantai nu deukeut jeung urang urusan aja keluarga. Mata budak anu dipikanya, pamajikan anu dipikanya kan bakal ngadapa ka urang lamun urang teu diparentah kana ibadah jeung urang teu dialmuan eta bakal ka urang mamadoa bakal nyiksa. Tapi akan dibasakeun dengannya. Ya Robbana he pangeran abdi sadaya khudlana muga nyandak Gusti ka abdi sadaya. Hakna kana hakna abdi sadaya min hadarujulin ti ieu lalaki. Bainau maka sanyanyana itu lalaki lam yu'allimna teu ngawurukan. Madah apa nganti Gusti hukum abdi bodoh teu bisa salat da bungan ku salaki teu dipepatahan. Gusti abdi teu bisa misalkan aya budak ya. Budak ka neraka dijaen ka neraka disiksa ngak-ngakan Gusti abdi teu ridho disiksa ku Gusti kesabab bodona abdi ku teu dipasian uninga kudu jadi bapak ku teu diurukan kudu jadi bapak tah bapana teh engke di bedo di ka surga ge salengkah-lengkaheun ngajelang ka surga bedo keula cikanan tong makasup cik ningali mana boga budak teh boga sangarana jaen di mana ayeuna tuh neraka nama ke neraka datara salat diparentah tara ulang heunteu oke lah tuh ka surga ini teu tulus sep teu ka surga ya tulus dan sababna dipenta pertanggung jawaban lam yu'allimna teu ngawurukan teu ngajarkeun gitu. Temere non, temere papatah, karena perkara-perkara agama, umuri dinina, dina agama na, gitu dibedo. Yang iya tina usanan wakana yut'imuna harama jeung usan tina barang haram, tina nipu, maling, madog, gitunya, badoli, gitu, aduh, ya maladang toge dibikeun ka budak. Eta. Ya maladang korupsi, padahal deui wana nu lana lamun jangan anari abdi sadaya teu terang abdi kitu nya. Teu uning abdi
maka bedol we cenah eta teh bedol we payo dan rabu kalau di tengah eta lalaki teh ala kasbi eta lalaki anu kasabarang haram teh nya eta sehingga ya teh jaradu sehingga ucutan awak mana sekali nengok teh cret awat-awatan kulitnya caroplok gitu gitu waduh tapi dah mahal jangan kau pacakan oke di dunia ayeuna di tengah di gitu digenjat ku batu sagede imah cret kejeret musek nges di dunia mah diharap menyerek maut deui hah oh ancak kocak dengek nyeri na kumaha kitu anger teu uluy karasana nyeri tapi kana nyata jarradullah mu ucutan on daging nata lagi Sumaya dama tulu dilempangkan tulang nahung ku lempang katanya bisa lalaki ilanirani kana raka ngagidi kana raka kita gitu pan ya matak sanandingan ayat cerita kieu nya aya dua jalma nu hiji disiksa anu hiji di neraka gitu di digeruan eta dua jalma teh anu ti surga digeruan anu ti neraka digeruan misalkan si hiji si Jayan hiji si Umar hei Umar mana keur naon di neraka keur disiksa Gusti cenah kumaha disiksa nyeri atuh nyeri Gusti disiksa abdi cenah teu bisa reureuh asukan kebangan maneh loba babaturan juga minta tolong ka babaturan sarua cenah babaturan abdi keur disiksa heuh cenah sok ka dieu maneh ka dieu cenah ada nyamperkeun eta ki Umar ke neraka teh terus yang menjadikan kiamat ke di surga keur ngahanang hening ya diriung ku bidadari 7 bidadari teh 70 bidadari mari nyarawa jangot cenah di surga mah bidadari teh karesep nya jangot nya matak mun aya jangotan teh eta bakal dicok bidadari nya matak groge mun urang nepi ka kapeng-peongan ku awewe di dunia mah kan bau para baneuh nya bau ongko parabanan ongko jeung lila-lila rajet deh gopet awe di dunia mata rugi lamun urang kapeng-peongan ku ahli dunia mun ku bidadari patena naon da bidadari mah ruksak-ruksak anger we kitu parawan salilana oge bidadari gelis-gelis salilana ge 50 tahun ge moal nepi ka sugan 5 tahun 6 tahun 10 tahun 40 tahun jadi pewat moal jeung deui teu bau di kasana seungit kasturi jeung moal hitut teh seh mau ngising lagi kita ketemu di pempas pun gering deh bisa aduh eta kiamat kan ngeunah-ngeunah we ting ngopi ting naon di surga digeroan ku Allah adanya aman karena dia cenah ta atuh Gusti abdi takeun keur ngarasakeun kanikmatan kanikmatan anu teu dibere ka ahli dunia ayeuna alhamdulillah Gusti abdi mah cenah nikmat cenah ka dieu kumpul-kumpul cenah kitu ngariung ditanya tanya di dunia teh kijaan teh ke neraka teh kumaha cenah karasana neraka gitu kumaha karasana atuh panas Gusti neraka teh siksaan aya di alam dunya cenah naon cenah dibandingkan jeung siksaan cenah gitu terus tanya di kiamat kumaha mah di surga atuh nikmat Gusti kanikmatan nu aya hirup di dunya teh cenah naon cenah eta rob nikmat tas kitu kumaha jeung cenah mana cenah balik di neraka si Jayat teh lompat eta mah ongko panas tapi lompat gitu si Jayat narik lompatna gitu panasaran gitu panggil teh Jayat cenah ka dieu nah maneh ongko panas neraka teh tapi maneh make lompat ya ongko apa coba maneh ngarasa panas disiksa neraka ngarasa ripuh tapi neraka lompat kas dititah ka neraka teh lompat Gusti cenah abdi salila di dunia di mana dititah ku Gusti abdi sok hare-hare tara naon tara ngalaksanakeun parentah Gusti tara giat makana ayeuna aya kesempatan diparentah ku abdi sok sanajan dititah ka neraka abdi mare giat sok sanajan dititah ka neraka gitu rek giat salila di dunia abdi diparentah ku Gusti dititah mabatan anak hare-hare ditambah batan pamajikan hare-hare tadi waro malah makana kesempatan Kang abdi ayeuna diparentah ku Gusti da hoyong ka dunya di moal tiasa ngan ayeuna abdi diparentah ku Gusti marentah asup di ka neraka
maka kesempatan kangge abdi kangge ngaguguna kangge giatna semangatna ngalaksanakeun parentah Gusti sok sanajan asup kana neraka lompat cenah teh mantap semangat gitu mantap digorowan teh gitu oh ai kitu mah teh geus pindah cenah ka surga nah kiamat terus udah ngawaro teh karena perintah kan bae teh dititah ku Gusti ka neraka diwaro we da ning nitahna Gusti jadi waro ai si eta kumaha si Ahmad datang ke surga ya nyantai we teh lompat teh da geus jelas nikmat itu teh urang mah nyantai we kan udah bidadari geus ngarunguhan ya we geroan si Ahmad dah mane make nyantai si jan asup ka surga asup ka neraka itu ribut lompat ari maneh ka nyantai Gusti datos jelas abdi baris di surga bidadari tos kanyawan abdi kitu mantap abdi mah nyantai we kitu ih sia mah cenah kana kah ningali ku bidadari na ka surga teh lain ngalaksanakeun perintah bola pindah cenah ka neraka pindah kitu tah atuh pindah eta ya pindah ka eta kan naon sababna pindah ku sabab teu ngawaro kana parentah Gusti nyantai kitu teh teh ku Gusti teh nyantai keneh heula da Gusti malautan hampurayu atuh eta jadi cilaka ge eta kiamat gitu tah gitu kan ya akhirat teh nah eta makana sagala rupa perkara naon wae anu diparentahkeun ku Gusti sok sanajan katingalina pinarakaeun gawean we aduh ieu teh bibahayaeun namun digawean der sabab moal mungkin Gusti marentah kana perkara anu goreng kana pibahayaeun mah mungkin kalau kumaha mah tak urang kudu naon kudu husnudon kudu alus sangka ka Gusti mah di titah sedekah entong asa dirampok titah sedekah teh titah ngapalkeun titah maca Quran entong asa disiksa titah ngaji teh aduh aya ngaji teh asa kaganggu aya pangajian teh asa ka naon eta dan ke mode ngaji semangat jeung henteu anu ngaji mode tadi cerita tadi engke oge mode tadi cacak-cacak eta ki jaed di titah ka neraka semangat dipinahkeun kan cacak-cacak di titah ka neraka semangat jadi anu dihargaina ku Gusti Allah anu diutamakeun anu ditilai hadeuna teh semangatna sababna semangat eta mangrupakeun hiji tanda turutna ka Gusti semangat eta anu ku Gusti ditempona ayeuna kurang ngaji semangat fokus hatena pikiranana kumaha itu ya kana naon dicaritakeun kana naon anu dibahas kana naon anu itu fokus tangge Allah mah jangan nilai ya mah hare-hare hate jeung pikiran ka mana apa ieu gitu jadi kan ngege kembali deui kana kaayaan masing-masing masarua ayeuna ngarariung di dia ngaji ngarariung kan pikiran beda-beda ieu manu ka dieu ieu manu ka dieu anu teh kembali deui ka dinya ke hatena masing-masing Apan Gusti abdi teh ngaji ngariung gitu apan maneh mah ngaji oge ngan ukur anu gitu misalkan kan melu online halus jauh-jauh melu online ngan nanyakeun we kieu-kieu kanyahoan ke Gusti ade jeung goreng oge gitu maka keur urang ulah suudon ka Gusti yakin Gusti menitah teh keur kahadian urang naon diparentah ku Gusti Allah eta sadayana lain keur anjeunna tapi keur diri urang